Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah orang patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 14 Juli 2026. Kamari lepat nyarios dinten Salasa. Padahal mah kamari dinten Senin, ayeuna dinten Salasa mah. Mangga urang lajengkeun deui dina surat Al-Furqan ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro naha anjeun teu ningali teu memperhatikeun jalma-jalma kafir illa rabbika kana kumaha Allah nyiptakeun kana kumaha pangeran anjeun nyiptakeun kaifa kumaha madda kana manjangkeun dilan kalangkang. Jadi enjing-enjing mah sok panjang kalangkang teh patahari teh. Jadi beki lohor beki monokan sonten manyangan deui tah eta majuna panon poe sehingga marubahkeun kana kalangkang panjang ponok panjang deui. Saterusna walau syaa jeung lamun teh mah ngersakakeun Allah la ja'alahu tangtuna Allah ngajadikeun hu kana eta kalangkang sakinan kana diam teu manyangan deui teu monokan deui angeureuh sagede kitu panjangna teh ngan Allah ngersakakeun teh manyangan monokan margi putaran matahari jeung bumi bergerak pada porosnya sehingga eta kalangkang panjang ponok manyangan deui dina sore hari. Saterusna summa ja'alna tuluy dijadikeun ku kami syamsa tina eta panon poe alaihi ku kalangkangna panon poe nyata kalangkang jiwa urang kalangkang naon bae dalilan jadi dalil teh kumaha contona nunjukkeun arah kiblat ku kalangkang nunjukkeun kulon wetan kaler oge bisa ku kalangkang jeung bisa nangtukeun waktu jam sabaraha ieu jam sabaraha ayeuna ku eta kalangkang baheula mah sok nimbang waktu teh ku kalangkangna panon poe melalui tongkat anu dicecepkeun kana taneuh. Saterusna summa tuluy qawadnahu digenggam itu kalangkang ku Allah dileungitkeun ilaina ka kami qawadnan mangka digenggam eta matahari eta sinar matahari yasiron secara pelan-pelan. Maksudna enjing-enjing teh pelan-pelan caang bray weh caang tepi ka aya kalangkang anu panjang. Kitu deui dina sore hari lep leungit digenggam ku Allah eta matahari sehingga poek teu aya kalangkang. Poek mongkleng sama sekali teu aya kalangkang. Wa huwa jeung itu Gusti Allah allazi zat ja'ala lakum anu ngajadikeun pikeun anjeun lailan kana poekna peuting libasan supaya eta teh jadi pakaian atau penutup beurang poek mongkleng buta rajin teu katinggalna naon ti peuting mah eta teh libasan penutup supaya kumaha wa nauma supaya anjeun kabeh tidur subatan kalayan nyenyak. Jadi di malam hari bisa tidur nyenyak pemutus kegiatan di siang hari supaya istirahat total. Jadi enjing-enjing bangun seger fresh deui eta tanaga jeung pamikiran. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah naharo kana caangna beurang. Bray isuk-isuk beurang manuk recet di sarada tah eta teh nusuro supaya jelema-jelema bangkit neangan rezeki masing-masing. Aya anu ka kantor, aya nu dagang, aya nu nyupiran, aya nu pegawai bangunan jeung sasatuan anu sajen oge manuk jeung an'am atanapi binatang ternak sadayana oge nusuron bangkit neangan rezeki masing-masing eta teh sadayana ge rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna wa huwa jeung ari itu Gusti Allah allazi zat arsala anu ngirimkeun atawa niupkeun riahan kana angin ngahiliwirna angin raos eutis eta teh ditiupkeun hakikatna mah ku Allah
mega dikumpulkan jadi mega mendung jadi hideung eta teh ku Allah digiring ku ngalangkungan angin mega-mega teh jadi mendung dihijikeun busron eta teh kabungahan pikeun jalma-jalma anu ngarep-ngarep hujan baena ya deui di antara payunanana rahmatihi rahmat Allah kalayan bade turun hujan saterusna wa anzalna jeung kami nurunkeun saur Allah minas samai tina eta langit tina eta awan maan tegasna cai hujan tohuron anu suci tur nyucikeun tur bersih eta cai hujan teh tiasa dianggo linuhi supaya ngahirupkeun bihi ku eta cai hujan baldatan kana pirang-pirang negeri atawa taneuh maitan anu gersang jadi hirup deui jadi subur makmur loh jinawi eta taneuh teh anu asalna gersang wanus kiahu jeung mere nginum Allah ka tiap-tiap makhluk mimma khalaqna tina naon perkara nu diciptakeun ku Allah an'ama tina binatang ternak wa annasiya jeung pirang-pirang jelema kasiron anu loba nu aya di muka bumi ieu sadayana dipaparin rezeki dipaparin minum dipaparin tuang ku Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan usaha masing-masing jeung cai hujan anu diturunkeun ku Allah ti langit tina awan barakallahu li wa lakum mugi aya mangfaatna sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.